lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan, lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah engke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teh. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona heula. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati salat subuh. Kamu bau bentek betul salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu na urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah puguh kiai na ge imam jauh tah maka jeung hukum. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalayah ta eta can wauh ka Allah. Mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting bae
baik politik maupun ekonomi. Nah eta can wauh teh ka Gusti Allah nu kos itu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh teh jeung Allah teh jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan kene. Datang ka imah para ruyeng Isa aju pake nonton TV itu di Cikupa teh karitu Ambalaya ka unggal kecamatan Kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang teu kaliwat ya Allah ya Rabbi teh warau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu orang dek di nerakakeun atuh bebeja bae Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ya abdi malam minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Selasa malam Rabu terus-terusan bebeja ka Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pancak Gusti salat abdi salat, pancak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang husuna mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Teu kitu tah. Oh, cek Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh. Oh bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamet. Komo nu wauh jasam. Masya Allah nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae.
barang geus wawuh majeng Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe lain ridho menang godog bung-bungna Masya Allah urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde lain orang dia diajak malam tadaikeun dipaksa doraka malulu ya Allah ya Rabbi wawuhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin ka dieu sia kunaon ye kabeh ye urang mah lain ka dieu sia kunaon 5.000 bae dicokot deui kombalian tah amoh sodako make kombali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka majikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka majikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot oh sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kurudang ke balanja tah balanja deh tah balanja deh kak beuh lain ya Masya Allah taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus dapat ahli mah nikmat naon